Gusti Allah lagu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardhu maghribi salasa rakaatin musabbih lillahi ta'ala sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi. Jumat di jerona termasuk khutbah. Aya aturan hayang naik gaji khutbah. Eta teh arti yang mah ka kiai teh. Ai kitu mah nya maca khutbah, tas khutbah ya anu ngeupeuleuh. Naon ieu? Henteu ya maca naon ieu? Naon ieu? Barang di deuleu teh kurang gede. Siapa kiai, aduh, masya Allah, karim, lekiraha atau dedeketan ajeng Allah. Lepas, malah mau orang lamun di jalan dekat masjid, aya nu mere duit, cokot, masukkan ke masjid. Orang nu mere duit, di jalan, kiai, alhamdulillah, masya Allah, aya nu mere 5.000 ke masjid. Aya di nu sesalaman 10.000 ke masjid, kan ke kota, aya nu mere 1 juta. Beres tak pudoli blon aduh ayo 5.000 10 ka ditu 1 juta ka dia nyana ge boga guru meureun manan kitu ge di dieu keneh guruna sia-sia keneh ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti teu diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara Islam? Bakal. Wah, maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia. Iraha, lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal. Bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah. Moal ya Piagam Jakarta. Eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mah pertanyaan Pak Kiai, saya mau tanya, ada istri saya selingkuh. Suami tidak tahu nyampe hubungan badan. Apa suaminya ikut dosa atau tidak? Apa istrinya harus minta maaf apa yang telah diperbuat oleh istrinya? Saya menukiki ditanya. Soal dosa manteu kababawa salakina mah sebab dama pribadi. Urusan pribadi deui. Kecuali lamun ku salakina diantep atawa dititah. Oh, malam minggu ka ditu lumayan 1.000-2.000. Baraka tu salaki kata. Soal minta maaf atuh kudu ka salakina lamun teu bakal fitnah. Tapi lamun bakal fitnah mah teu kudu. Saya hem ku sorangan kebejang ceng-celengan di akhirat. Itu bae mah. Adapun salakina hayu nyaho kumaha tindakan salaki terserah. Deuk diteruskeun bae rumah tanggana mangga, deuk gesan bae eueuh masalah. Tergantung kumaha bae. Kitu mah. Kemudian ieu mah Fatihah deui sing hajrah. Ieu manon ye Bahagia rek nanya, aya di kampung onom seorang ustad anu ngaharamkeun zakat fitrah ka pamarentah. Tolong pangjelaskeun. Saya kakarak ngaji meureun. Unggal deuk puasa ngajelaskeun.
atau ngaji nasi mengees bae ngazakat fitrah eta wajib hukum nazarwa jeung salat jeung zakat nu lain ge wajib ngazakat eta aya masrobna 8 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin amilin mu'allafah terus 8 eueuh pamerintahan di jerona eueuh baca Qur'an eueuh kuari ka pemerintah lain pemerintah amil zakat pemerintah ngabentuk amil zakat jadi ngazakat ka pemerintah teu saharap kadangnya ku cilisia ngadenge nasi ku dengkul bae ngajina tuh bentak ngajina ulah sokos Kiai Golkar teureum bae eueuh dina Qur'ana ngazakat ka pamarentah danyekeun ku ceuli haram atuh aya teh kuari badan amil zakat dibentuk ku pamarentah lain ngazakat ka pamarentah mun ngazakat ka pamarentah teu saharam kadenge ku ceuli sia tarolol sia mah zakat ke pemerintah di Quran di hadis haram ngazakat ke pemerintah siata ayo ge lain ke pemerintah badan amil zakat meunang ngabentuk pemerintah ulah salah ngomong ke pemerintah mah teu sah badan amil zakatna memenuhi syarat ente di urang ente naon sababna nu disebut amil mendata aya sabaraha nu kawajiban ngazakat didata ku amil zakat sabaraha fakir miskin nu bakal dikembalikeun ieu zakat ka masrofna gawe ngaranna lain ngecedog di kantor digawe amil teh wong kang migawe badan amil wong kang migawe in zakat kadengen teh ku celis ya bongan sia nanya wong kang migawe amil teh lain wong kang nikahaken aduh supaya jelas ya pan urang ngaji data ku badan amil zakat sabaraha nu wajib ngazakat di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Blaraja, kumna sakabupaten geus aya pagawe data sabaraha fakir miskin termasuk rang dangora nu kolot tapi nu aya caian keneh eta pagawean baz teh beres set cokotan mawa karung badan amil zakat dibagi rantingna ka kecamatan ka desa nyana nu kudu datang ka unggal 5 utusan pamarentah mawa karung data sabaraha paksa nu teu daek ngazakat teh paksa wajib ya nu mampu eta ngaranna tugas amil beres bawa ka kabupaten atawa ka kecamatan didinya bagikeun deui ku amil panggul deui ku nyana sabaraha nu kudu dibere zakat tak sah ngazakat ka badan amil zakat nu model kos kitu menurut aturan agama Islam nu kitabna Al-Qur'anul kadengen teu ku celis ya zakat ngaranna ai badan amil zakatnya jentul di kantor bae atuh iraha gawena
Aju dek dibawa ke kabupaten kok tuh pernah ngadenge fakir miskin kebagian ikir carita Al-Quran keur carita tabungan siananya ke aing mun teu dijawab aing doraka cenah eta kudu di ka masjid-masjid kan salah musola salah BHS saya bakir carita lo keneh fakir miskin nu kudu disalurkeun zakat eta ka masot-masotna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Eta secara global. Kos kitu. Ieu lain zakat ka pamarentah, eueuh di Qur'an, eueuh di hadis, eueuh di kitab ulama. Aya gebas dibentuk ku pamarentah tapi sesuaikeun jeung aturan-aturanana gawe ngarikrutna jeung ngabagikeunana sesuai jeung aturan tah kulamangan ngabejakeun doang besi hayang nyaho aslina kos kitu adapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu ieu mah nyaharitakeun aslina pembentukan baz kos itu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab kos kitu tah tinggal kuladek nanya akur henteu di urang isya beranian sia nyebut henteu tangkep sia tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu nagara urang pamarentahna mayoritas Islam masyarakatna mayoritas Islam mun ditanya kabeh ge sieun ka neraka hayang ka sorga bupatihna gubernurna camat ka hansip Tommy sieun ka neraka atuh lain kudu ekstrim lain kudu haju pamarentah degeng perbaiki benahi jakabeh ge ieu teh beragama Islam yu urang benahi negara urang minimal sakabupaten Tangerang saprovinsi Banten supaya rapih lain aju kudu kiai nu bener teu beres teh kiai tidak sesuai dengan aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasarua urang pada hayang ridho Allah subhanahu mantap naon bahas atuh di DPR bahas atuh di MU bahas atuh sia seuri di depan atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim buka kitab pas kitu benahi jakabe ge mun ditanya camat sieun ka neraka polisi sarua abri kitu keneh eksekutif atau sarua pelaksana daripada sodoran itu legislatif atau sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana ulah acak-acakan saukur sakitu aceuna moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat so kaditu sakitu hungkul tah abeh nyaho ditanya naon gitu bongan sia nanya tah pas kitu tah pertanyaan sia pasti sia ieu greget ka kiai nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok ge abeh jawab itu malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi dengan membakar petasan, kembang api dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya, bahkan di antara mereka ada ustadz dan ustadz Golkar dan orang-orang yang sudah punya pangkat Haji Golkar
Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu heze-heze ieu dititah apa henteu ku agama geus sakitu. Lamun dititah mana ayatna mana hadisna. Lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye nu nyieun ge milu masalah ye. Aduh, iyalah jang ningali kumaha datang ka mana ieu mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian agama ternyata atuh kos kadari. Aram memahami makna Al-Quran itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah. Memahami mana Al-Quran mah ieu teu butuh teu fardu maca na nu dipardukeun ge fardu ain Fatihah fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka eta Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeting minimal 5 kali yakni nu farduna tambah nu sunah. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun urang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun mun teu diperlukeun atuh ngan maca na nu wajib ain bagi jelema anu geus akil balik sakitu. Bagi jelema anu makna maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis. Makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi kumaha. Hadis Kangjeng Nabi hese dijelaskeun ku ucapan ulama. Ucapan ulama hese lantaran mujtahid na iyalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah sebab aya istilah fikih disebutna mustalahat hadis, mustalahat Quran, mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih. Tah kos kitu jadi hese nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu dihartikeun ku otak Quran kalam Allah. Boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju ngapae asal ngadengen nu maca Quran we hees atawa urang maca haju hees bae ca Quran teh bu aing dianggap obat tidur ku sia hees Quran berat Quran entak jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus pisorgaeun jasatan atawa daek ngadengikeun Al-Qur'an daek ngahartikeun ngadengikeun geus pohara teh mah meunang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doang ge geus pohara komo bari maca panjang cerita Al-Qur'an tuh kan. Jadi agama diserahkeun ka masing-masing tokohna. Geus nagara mah ngurusanana ngan ukur pitayeun doang. Mentak wajar korupsi. Wajar sebab hukum. Mentak sakitu hebatna kiai memeh jadi DPR, barang asup DPR pada baik ge. Widih, ya pada baik korupsi. Ya wis akeh DPR kiai ku wong Jawa.
Wong Sunda mas titik lah, anak ge hiji 2 3 4 5. Masya Allah. Tuh kan. Ima urang geus jaho, geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain, tetapi di negara teu ditangani. Geus eueuh hukum urusan murtad. Ya di negara demokrasi urusan salat jeung teu salat teu ditangani, urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani. Eta cenah aya di negara munggah haji. Teu lain urusan munggah haji jeung teu munggah hajina nyana mah ngararapi ge hayang untung di munggah haji. Karti ku sia. Sakali deui lain urusan munggah haji, lain urusan agama na lain. Ngurusan soteh hayang hirup meuli mobil di munggah haji. Keuleus ulah ka bener lanan ieu aing keur ngomong ieu. Ieu ngaji ngaranna beh nyaho. Urusan di negara. Salat teh salat kumaha urang negara urusan. Puasa teu puasa kumaha urang negara urusan. Artina urusan sanksi. Munggah haji teu munggah haji kumaha urang sanksi. Sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya. Adapun eta nya urusan munggah haji hayang dahar di nu munggah haji. Hayang meuli Avanza di nu munggah haji itu siaga kahartipan. Aing ngaji mah lain di urusan lain. Lain zakat dek teu zakat teu kena sanksi di negara. Lamun dikenakeun sanksi, wow bupati pangeulana kena sanksi, gubernur pangeulana kena sanksi. Eta ditangkep lain urusan agama teh mah urusan negara. Dek zakat dek teu zakat urusan urang. Adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum, je hayang ngarokok di nu ngazakat. Tah aya dibejakeun kos kitu tah. Lain urusan lain. Mun kitu mah aya sanksi, mun teu zakat kena hukum. Karak eta ngaranna ngurusan. Mantak aing hayang jadi DPR ge ye. Ku aing dek dijieun undang-undang lamun teu zakat ditalian gejeburkeun ka sumur. Wah, pejabat loba anu ngagejebur ka sumur. Nu sugih loba. Ieu mah keur carita abdi padi mah ngaji na jeung urang lembur. Aya jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus tokes kitu. Teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae. Oh. Eta ge kaharti keur di majelis doang. Kaluar bae di majelis teu kaharti deui bae. Iya mangkonon orang mah kampung mah ge. Aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas. Aing mah teu narima urang kota ieu teh. Henteu ieu mah ngaji ka dieu mah nu urang lembur, nu bodoh, bae tah mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah. Urang sanajan salah nu nyalahkeun pan. Jeung kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kitu ngajian. Henteu aing mah bisi salah. Ngaji urang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa. Sebenarnya bahasa sia aing dia di kemana dia, dia tuh kan pandai gelang dong urusanana. Tah teu nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu, kiai-kiai geus teu kudu ngaji, ustad-ustad geus kudu ngaji. Aya yang bararego mah ka ditu terus. Ya jeung urang lembur bae ngaji ngeunaheun, lembur bae. Jadi orang belag karti teh ngurusan di negara demokrasi mah teh ngurusan agama de kumaha kumaha nu nyekel agamana eta haji lain di urusan agamana administrasina eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung henteu na mun di urusan mah mun teu kena mun teu ngazakat kena sanksi eta mah hayang milu ngaroko di nu ngazakat hayang milu ngebul dapurna di nu ngazakat aya di urusan zakat lain sakadar kitu ya tata jelema sanu teu ngazakat menakeun sanksi kitu eta karek ngurusan agamana ieu lain ngaran ngurusan teh aing ngomong panjang tinjore tuh gitu kan
itu diurusan urang teh sanksi mantap aya be organisasi NU Muhammadiyah Persib kemudian aya HTI aya Khurud eta teh kulobana konsumen agama Bismillah NU Ahli Sunnah wal Jamaah Muhammadiyah semi Wahabi Persib Wahabi meles kemudian atuh kaditu kana HTI can kajahuan Khurud atuh urusan padilah-padilahnya nama ke masak di masjid berang deui dakwah kene dakwah henteu salah namun urang nyaritakeun keberhasilan Islam Khurud berhasil ulah nele di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam nele coba di Amerika tingali coba di Inggris di Jerman anu nyana terus nelusuk termasuk HTI di urang mah encan katarima kakarak siap-siap ang nya nya henteu sebab naon di urang geus terbiasa di NU di Muhammadiyah aya organisasi anyar masih kena sanksi tapi di luar negeri perjuangan anak tingali perjuangan di luar negeri nah ieu cerita perjuangan NU berjuang sarua bae buabe berjuang nah mentak dipersilahkeun ka kepalana masing-masing geus urusan agama rata-rata masyarakat nanya ka kiaina nanya ke kepala suku nyana menang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah teu ngurusan cenah pertikahan nyala lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara kumaha daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana lamun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar haram apa halal duit tinggal di dalam kitab gitu sebab nikah mah dianjurkeun ku agama urang didinya nyokot nah eta kecuali nu kumaha dilangsungkeun bae adapun mere jeung teu na kumaha nyana eta mah halal tapi lamun dipatok wallahu alam ongkos maca khutbah atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram duit maca khutbah dina Jumat kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh mah ngaranna lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing eta halal apa haram tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana bacaan kitabna cenah teu kapanggih moal dibejaan ku aing deuleun bae heulanan halal apa haram sesuatu nu wajib tinggal kitu bae mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur kuli maca khutbah kuli maca khutbah eta kos kitu teh aju kiai deui kuari kiai na di dieu kieu ulah kitu cenah kiai rek balik si Allah Gusti Allah lagu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardhu maghribi salasa rakaatin musabbil lillahi ta'ala sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi Jumat di jerona termasuk khutbah aya aturan hayang naik gaji khutbah eta teh arti yang mah ka kiai tah aya kitu mah nyana maca khutbah tas khutbah anu ngeupeulana naon ieu
ente macam naon ya barang di dele teh kurang gede siapa kiai aduh masya Allah karim lekiraha atau dedeketan jeung Allah lepas malah mau orang lamun di jalan dekat masjid aya nu mere duit cokot asupkeun ke masjid urang anu mere duit di jalan kiai alhamdulillah masya Allah aya nu mere 5.000 ka masjid aya deui nu sasalaman 10.000 ka masjid keun ka kotakeun aya nu mere 1 juta itu beres tak pudoli blon aduh ayo 5.000 10 ka ditu 1 juta ka dia nyana ge boga guru meureun manan kitu ge di dieu keneh guruna sia-sia keneh ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti teu diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara Islam bakal wah maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia iraha lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke bakal muncul Bung Karno kedua Bung Karno mah pancen geus paeh tulangna hirup deui urang carita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang sebab nyaritakeun perjuangan nu geus didongengkeun dibukukeun nu encan ge dibukukeun nu encan terjadi Indonesia bukukeun wah cenah nyanyahoanan teu nyanyahoanan geus kos kitu bae sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunya ieu mah Timur Tengah Amerika Eropa Australia kenulu ke Indonesia ada apa sih di Indonesia kok hidup tentrem amat damai amat ente bisa diadu domba di luar masalah setik jegur tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba negara di nu ngadu domba tetapi tenang bae di batur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu iya sebodoh aya nyana daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu kata ulah orang Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang caritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana pohara jasa padahal ilmu kewalian teh menang ti Baghdad tapi nu juara di wali loba jasa di urang atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu we kaget anu nyarekan teh kaget ieu mah jadi bicarekan ku aing teh kan cenah aya di dieu teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa diciduhan malah mah begitu nyana dekadinya nek minta hampura calang-calang lompat puyengeun teh jelema wari-kuari eta aya keneh nu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya nu kos kitu nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barang nyana ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nyana lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah ieu nama nu ku aing dihina teh di dieu heran cek keneh heranin jan masyaallah ta ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian aja pengen geus 4 kali jadi wali ada wali jurig sama kos itu
maksudnya lain waliullah. Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur. Panggil Khalid. Kamu Khalid? Iya, Pak. Sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar, dan Zaid Umar siap menjadi saksi. Isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur, bahwa engkau telah masuk Kristen. Betul apa tidak? Pada ikrohan. Hakim, abdi, aing ngomong soal bahasa kufur mah bener. Cuman abdi teh dipaksa. Ya, jadi dipaksa ya. Jadinya na ikrar ngaheukeun kana bahasa Zaid jeung Umar, eusi laporanana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kupur teh eta teh dipaksa. Kumaha eta? Suddiqa mutlaqan. Benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon, coba kitu pemaksaanana, bentuk pemaksaanana ulah geus. Tuh. Cenapan kamari geus dipaksa kudu dijelaskeun. Ainu kamari mah berbeda. Saeutik ngagicrek mah. Ngaji teh hasilna kos kieu. Manta kula geus sok puyeng. Sekolah tadi liwat baik gitu ya. Hese ngaji. Ari kamari mah walau syahidu. Andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah. Imam Khalid. Kemudian diajukan ke hakim. Barang diinterogasi ditanya si Prengki, Paan karo inkar teh ya, inkar karena pernyataan saksi. Tuh kan? Tuh ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah bodos ya. Ai mah geus tari masak bae ngaji ya. Kos kieu ya aing moal magahkeun ka batur, jeung aing moal murtad deui lah. Ai santri mah panengetkeun. Bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ainu kamari mah si Prengki setelah diinterogasi inkar karena pernyataan saksi, inkar. Lamun inkar karena pernyataan saksi, hukimah bisyahadah, tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah ikrar tuh. Ai kamari mah cak Prengki teu kula mah teu menyatakan kafir. Jangan menyatakan bahasa kafir. Henteu tah ai ieu mah oh bener cak Khalid. Kula ngaku ai ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa. Itu kan beda. Ai tadi mah langsung inkar karena persaksianana. Ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa. Oh, ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese. Geus bener keun nyana. Berarti eta mah taktik doang kos kitu mah. Loh, beda setik. Geus lah puyeng monggo. Kita ngaji mah asal geus ka hakim bae ge puyeng. Asal geus ka hakim, ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli. Mantak panggilan kana neraka hakim. Bapak na Abu Nawas ge celina curek sebelah lantaran eta ngahukuman ai nu sugih nu mere duit dihukuman ngeunaheun tek ai nu susah diabaikeun atawa teu mere duit di pulungkat palengkotkeun eta baheula
atuh komo saiki wis lah saiki mah Masya Allah karim Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar agama Islam kabeh Zaid bapakna Islam Umar Bakar anakna Islam atau emang asal bapak Islam di orang Islam kecuali di Jawa mah bapakna Islam anak Kristen bapakna Kristen anak Islam eta deres keneh hartina lain deres antara anak jeung bapak ieu mah salakina Islam pamajikanna Kristen tambah aya di urang ge loba di urang pejabat ge aya nu kos kitu pejabat lain aya loba pejabat di urang loba salakina Islam pamajikanna Kristen salakina Kristen pamajikanna Islam henteu dikukubakeun atuh henteu jadi urang mah teu ngurusan hukum agama diserahkeun ka masing-masingna ai betah los henteu aya sanksi teh kumaha di urang teh eta hebatna negara urang teh kos kitu hebatna negara urang teh kos kitu maksudna urusan kos kitu mah geus sabodo sia teh diurusan ku aing mah ngurusan teh lamun aya nu ngajual sawah nah ieu urusan aing teu menang leupas di aing emang aing di dinya dahar eta kos kitu dari urusan di urang agama mah nu eta kan sabodo aya betah los cenah perkawinanna aing mah henteu jaritakeun perkawin aing sia betah mah salakina Kristen pamajikanna Buddha salakina Islam pamajikanna Kristen aing betah mah los aing mah kos kitu teu sanksi teu aya sanksi di negara di urang teu aya sama sekali berarti lain negara syariat ieu asalnya hobae ieu asalnya hobae beusi engke aya nu hidup partai hidup mau Islam kurang kumaha petilu make asas Islam bener pembohong kelas kakap jadi atuh make asas Islam ai jero emang Islam henteu emang undang-undangna mana Islam eueuh mending Golkar sakali nah hadena cenah aing Golkar nyungsep Golkar nu beres kabeh penipu kabeh da kiai bae katipu di urang make Islam kumaha mah hanya untuk meraih merangkum massa supaya loba henteu aya udang-udang da mana nu teu salat kumaha nu teu puasa eueuh sanksi nu zina eueuh sanksi nu nginum arak eueuh sanksi los wat di urang mah kos kaditu nu maling ge nu di luhur mah eueuh sanksi lamun dihandap can bengok mah mun geus bengok ka arab eta ge hukum teh jangan susah Masya Allah cenah atut ke penjara siapa teu nyaho atut di penjara deui ai penting di mana ya emang ngabejaan bae ka sia atut di penjara penting da deuleu di mana atuh aing pernah nganjang kayangan Tommy di penjara di luhur naik kapal udara naik helikopter nenek neuleun negara apa nyana kamari di penjara Indonesia kos gitu tuh gubernur Jambi di penjara emang beneran di penjarana Indonesia hayang nyaho mah ente mun hayang nyaho tah coba tah atut teh ulah ka dayus ulah ka mana atut tah gubernur urang sararea nang Kipudoli ngangkat gubernurna eta dan rekan-rekan aduh Gusti Allah coba pentingnya di mana boleh main-main di orang ngeunah bae biasa usahana jalan emang teu jalan atuh usahana jalan ngan di negara teu jalan urusan pribadi na teu jalan cina sia sok nyanyahoan ya teh nyaho ji nek ngomong naon dia nyaho dia so amat ya teh sok nyanyaho sih masih nyaho aduh
Carita lain negara Islam kulantaran lain negara Islam kos itu kayak ada coba lamun negara Islam atot korupsi bahasa intelek bahasa orang maling siap kentut lengan potong ceker geus kanyahoan atut dadah tidak bisa saya balas dadah kecuali kiri ceker dadah itu tangan kemana ini hasil korupsi ini geus lamun jelas mah hukumna kos kitu bente wawan emang di mana nyana emang di mana di penjara teh podo sero je baheula kerjaman ibu salakina ibu Heti emang kumaha gitu penjara kula mah akrab biasa pan ya kok lempangan segala kemana kamu tuh ngomong Haji Pendi di penjara saumur hirup bisa payah di jeronya nama jero ya siap grup kuburan deh pokoknya nyogok tuh bisa bangsa nu kieu bener bengo guys yang ngaji kemana sih supaya nyawa lain negara Islam negara demokrasi Pancasila Pancasila Bhinneka Tunggal Ika eta bae heulanan ku ari mah keur eta atuh engke urang bakal jadi negara Islam bakal kumaha mimitina tuh engke ge aya urang nyawa zamanna nyawa henteu Zaid agamana Islam boga anak dua Umar jeung Bakar kemudian Ki Zaid mau ternyata aya pernyataan ti salah sahijina anak cek Umar ieu mah kula jelas-jelasan lapor bahwa bapak kula maot murtad salah sahiji anak tina dua Umar jeung Bakar Umar menyatakan bahwa bapakna yakni Zaid maut murtad atau hanya murtad kemudian maut kafir berarti mautna bisa naon gitu ngaranna bisa dipercaya emang naon gunana sih gunana urusan kuburan kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir ulah wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram sing hade tadi urang ieu sing hade bisi aya orang Jawa bisi aya orang seberang maut kemudian agamana lain Islam ulah dikubur di pakuburan urang haram kata kos kitu geus aya sababaraha daerah dua nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda ayalah si emas maut ternyata emas teh Kristen keluargana hayang dikubur di dinya sebagian masyarakat nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede merena nu biasa nama jang kelestarian itu makam teh hanya 1 juta tapi ternyata ieu mah merenya ada 10 juta dikubur di dinya geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu nah di negara Islam teh meunang andai kata Kristen di kuburan Kristen lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap gitu teh di tanah Cepedi itu tuh kuburnya tuh nah Islam aja di dia
menang dihijikan yang kafir. Sebab naon? Engke di jero kuburanana disiksa. Siksanakan kafir mah dahsyat jasa. Jadi ahli kubur teh bapak urang, mamang urang, emak urang, eta katongtorekan. Ke di jero kubur, "Woi, ieu naon ieu?" Ngagenjereng-genjereng amat ya. Ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu. Dulur urang mah nu kamari teh nu maot, urang ngadenge paling nang neng nong nang neng nong nang neng nong nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah. Budak kuari mah teh nyahokeun. Urang kuari mah teh nyahokeun di pangodokan tukang nyieun nang neng nong nang neng nong. Baheula mah kuda lamun liwat bae kacadas geus. Nang neng nong eta sikeun naon? Nyieun peso. Nyieun golok, kuari mah teu nyahokeun jadi budak kuari mah. Tah paling ge kos kitu tah jadi urang teh cenah teu pati gandeng. Ieu mah gandeng amat horenganan Kristen. Pagandengan, karunya mah urang. Bapak urang karunya mak supaya kahartina doang. Haram. Tah, nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir, murtad, maut kafir, eungeunang dikubur di dinya tuh. Guys, nyana tuh di pakuburan kafir. Eta kahiji. Berkedua fa in bayyana sababa kufrihi lamun memang nganyatakeun kana sabab kufurna umal ngajelaskeun tentang sabab-sabab kakufuranana berarti jelas tentang bapakna kufur dijelaskeun sabab-sabab kakufuranana. Nyaho berarti Zaid Nayeki Zaid Eki Umar anu nyaho sabab kakupuranana berarti jelas-jelasan dampakna lam yarisu Zaid maot Umar nyaho karena sebab kakupuran bapak eta Ki Umar teu ngawaris sugi Ki Zaid tetep teu ngawaris. Aiki bakar mah teu nyahoeun bapana kafir. Sanyaho aing mah papa aing mah Islam. Tetep Ki Bakar mah ngawaris. Kajen tenggu kumaha ge aing mah teu nyaho bapa aing kafir. Ngadenge ucapan kafir henteu. Neuleunyana sujud ka patung henteu. Aya teh cenah nyana sok main cimplong mah atuh aing ge sok dibabawa. Lain deui tah mah keun nurunkeun ilmu ka anak. Sial teh Ki Bakar. Aduh, aing ge jago main cemplong mah. Ya bapak aing guru aing eta. Aing nyaho balak genep di bapak aing. Aing nyaho eceng gondok di bapak aing. Nyaho aing. Ngan jan teu nganyatakeun kafir. Tah Ki Bakar mah anu henteu nganyatakeun bapana kafir ngawaris eta. Tapi Zaid Umar nganyatakeun bapana kafir teu ngawaris sebab beda agama teu ngawaris. Ayatan ke bagian anak wa nasibuhu fa'un bagian anak engke jadi harta pe. Jadi harta pae teh lamun di negara Islam ayana di Baitul Mal. Di urang eueuh. Geus aya nu maot-maot kitu teh eta eueuh urusan jeung negara. Urusan di negara urang mah sebab eueuh Baitul Mal, eueuh fae. Ndek kata Zaid maot aya ahli warisna faraid ashabul furud. Eueuh pamajikan teu boga anak, teu boga mamang, teu boga uat, teu boga telusuri coba eueuh sebatang kara. Kan di negara Islam mah harta laporkeun ka negara cokot Baitul Mal untuk kepentingan umum. Tah ieu lamun di negara urang kos ieu kamanakeun? Ieu mah ahli warisna Zaid paeh anak teu boga, incu teu boga, mamang, uwa ahli warisna, pamajikan teu boga, bapak kolot, mak kolot, Zaid des sebatang kara, ahli warisna. Apa kudu dilaporkeun ka negara? Teu kudu. Kudu dikumahakeun atuh. Laporkeun ka kula. Ajo, itu mah urusan kula. Ajo kumaha tuh? Geus pokona kadiekeun tah masalah. Ajo atuh kumaha kula bae. Nu bener cenah kieu eta geus bener jasa.
lah cek negara teh aing mah kieu bae ngaji teh naon kitu Ki Uci mah cenah kos kitu hayang menang sorangan bae. Teu tahu dilaporkeun ka negara tuh. Jauh Baitul Mal dicaraplok ku nyana. Beri ku bakun atuh serupkeun ke ka urusan umum. Nu kuduna Baitul Mal mun aya eueuh ku ari. Aya carana nu kos kitu teh ngan ulah di ka negara. Oh, jangan zabilah ramelah tuh. Babari tabakos gitu. Tak iya ya. Lamun nganyatakeun Ki Umar kana sababna geus Ki Umar teu ngawaris bagianana jadi harta fae engke asup ka Baitul Mal lamun negara Islam. Wa kadain atlaqil azhar kitu keneh lamun ngamutlakeun nurutkeun ceuk kaul azhar. Nah, kuari kumaha kuduna eta jalema nu murtad teh setelah dipanggil ieu engke bakalna wa tajibu istitabatul murtad wal murtadah wallahu a'lam.